lalumpatan kayak di akhirat teh. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dulur kakak ngomong ka pangijing adi lantaran kakak mamawa warisan teh dibagikeun ka adina. Ya teangan kabeh ku adi-adina, dek lompat ka mana atuh engke di ditu, ja ka ditu seuneu ka dieu seuneu. Lulumpatan nyana lantaran embung didakwa kuno jadi adi-adi. Baheula surat tanah dibawa bae kuno kolot. Adina teh dibere saeutik-eutik acan, geura modar sia ke di akhirat. Angges di hadapan Allah. Nu kuari nyandung 1, 2, 3, 4 tapi teu ngalapakahan geura paeh sia. Di akhirat diudang-udang kuno kolot sia. Kajen kuku make diudang. Dek lompat ka mana mun can ngajebur ka neraka mal beres. Kuari huahe di pengkolan jeung tukang ojek. Engke sia. Masya Allah. Masya Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar. Kuari mah ngeunah bae sumpat sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae. Lompat ka dieu cak malaikat, mau kemana? Enggak ada tempat lari. Lompat ka belah ditu cak malaikat, arep endi sira? Arep melayu endi? Orang nanggon Melayu nih kini mah. Malaikat tak orang Jawa Timur masalah. Lompat deh kade itu, mau kemana? Ya nggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada. Orang kampung Melayu kan jenuh hukum. Lompat, capek. Jadi benang-benang oge kapan? Jeung nemboga hutang diaduk. Sidang di dirinya, saudara hutang, bayar. Duit pan di akhirat mah mana aya duit. Duit, barang geus egel, geus spotek geus geus bank BRI sagala Citibank geus areueuh. Nah, lantaran nya nuntut duit kuari mah amal bagus sia ka dieukeun. Amal bagus tomplakeun kana boga hutang. Ternyata amal bagusan nya mah jorep hutang itu kabayar. Teu boga amal bagus, amal goreng anu kahutangan teubleukeun kanyana. Masya Allah. Tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang. Di hutang duit teh dibayar, ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun. Mana ngeunaheunna mah kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusanna kagorengannya dikaditukeun. Tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih. Geus di akhirat bae, lain lalagaan teh kos kitu. Ya, saing mah geus. Tetap sekali nu aing bae di dunia sia moal mayar di akhirat geus pokona mah ngan ulah nyengkelit hatena ge di akhirat deh ulah yang ngomong di akhirat ongkoh ka tukang teluh ongkoh ulah gitu. Eta geus kumaha Allah aing ge di akhirat lah aja bakal pararaeh ieu eta sieun jasa ta urang di akhirat. Di saat-saat kerit luar biasa boro-boro jang batur jang urang ge pikumahaeun kuari urang teh diudag-udag jelema. Masya Allah. Rugi ka bina-bina tanu mantak maning diselesaikeun di dunia keneh. Boga hutang baheula 100 juta, duh aya aset ngan sakieukeun panggil jelema. Kade aing dinten teh ge boga hutang ka sia 100 juta urut usaha baheula daripada aing di akhirat diudag-udag ku sia. Aing sia ieu ini terus terang baik ngahampura atau ngabebaskan atau kudu diganti. Ganti tah aset aing tah sawah eta tah kurang ternyata tah kumaha kurang tah sia tah sakurangna tah aing mah geus kikieun aing mah beak tah geus beak derat aing mah dipencet ge lain keluar duit ngising aing ieu. Geus atuh cara sakurangna mah geus aing dibebaskeun plong hate. Atawa sadar kumaha ge aing mah tetep bae sasesana aja 50 juta keneh. Aing tetep kudu dibayar bae urang eueuh jang mayarna nyangakeun ka Gusti abdi teh pandeg mayar mun aya mah lantaran eueuh Gusti merena sakieu abdi mah kumaha Gusti bae tah aman ke di akhiratna tah aman urang boga hutang teu boga jang mayar memang bener-bener teu boga Allah nu bakal mayarna Allah ge nu bakal mayarna geus cak Allah teh emang sia mah bogana sakitu ja aing mah uninga ieu aing mah maha uninga geus salamet sia mah nu penting sia niat deuk mayar tah sakitu bae. Dina Al-Quran mata tajri min tahtihal anhar.
handapun gedong-gedong handapun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor cai nangke di akhirat bate kudu make wafin ente kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai lalumpangan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil ke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tah tihal anhar di handapeunana di luhureunana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teu sejuk teh aya pokona sareri sarengit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri minta tihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang gesok nyieun kokorolokan di imah teh osok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang soteh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigir aya sakupi belah dia aya apaan saletik-letik ge lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak wah luar biasa cek teh kurang gula Kak entuh cak pemajikan edan tanaon salah gue aing jatuh di gulaan gue aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom aduh kehujanan kayu mau bisa masak neuleuh kapang beasan beasa isuk-isuk udang teu mandi cileuh sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya Kak sedang eta gulana pahit kopi meureun gimana jak kopi Kak kapal api ya Kak kapal perang ngomongin kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ye ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti boga nu anyar ye kajen kumaha ge tah eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban masalah Masya Allah nginahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi tukang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung sholat duha Allahu Akbar penting tadi sholat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah
komo aing ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik ku ari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui naik deh 70%. Masya Allah beki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeleuna ngeunaheun masalah jasa sebagai teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun orang ngobrol gini, memang kalau kamu mana hantu lah, lek daun atau jam. Nah nikmati nu ayah gejasa namal bagi gesasa syukuran ka Gusti Allah. Kena. Aya teh, wah ingat sana ya dagang tiduruk susuk-susuk jadi kieu bae aja ya. Kita kusaha. Ngomongnya ke geus lain deh, atuh geus eureunna maning ibadah bae. Ya, ibadah itu teh dahar mah. Sejagenat atuh jadi nu aya ge mun di dahar jamal beak sejagenat. Lah, akur emang ngobrol jeung sia. Itu sabodo sejagenat. Tinggalkeun tah. Geus tenang sorangan. Nyeunah ribet malah aya jelema teu ribet. Kalkulasikeun baheula urut dagang, ieu kuari umur aing geus mendekati 30 tahun. Toko geus boga, mobil geus ala kadarna aya. Lah aing geus eureunnan bae usaha, paling deuk ka Allah bae. Nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid, pake majelis taklim, pake pondok pesantren. Eta mah geus mantep jasa geus. Masyaallah. Bapanjikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat. Alhamdulillah nyakanya. Lah kula mah kieu bae caku majikan harta loba. Aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalah. Nah, ini yang aku tunggu. Asana neangan sabanten malaya. Boro-boro nu sehat nu gering ge amanat. Ulah dicandung kulanya. Padahal geus teu bisa diheesan. Gering tetep bae. Salah kita diparak milu gering. Aturan mah pannyana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat. Ieu mah lain angkarak megala ulah nyandungnya. Kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan. Da kumaha coba? Aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyana beuki gering. Atuh beuki gering kabehan. Cak salakina geus urang gering berjamaah. Tak eta tadi dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah. Tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naonnya? Tadi surahan kiai teh tafsir. Henteu kula teu kadenge. Sial. Tetep jada kajian teh gua teu kadenge. Direkam ge aya tak daengekeun tah. Teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun. Teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun. Tetang ka di Arab cek salakina ireukeun ngadengekeun. Eueuh salakina dibandingkeun. HP-na beusi disetel. Tanyakeun ku saya, HP ka mana ku budak beureum ngajubek dibanting teu beubeuk ku nyana. Eta kumbung-bungna ngadenge, ieu ngaji ka mana ieu ngaji? Cek Gusti Allah ada poe ieu. Ya na poe ieu teh poe kiamat, yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum. Poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh. Poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah na sia eta teh siksa kuy. Atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya. Cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula. Salamet anjeun mah isa. Tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun, ngahaki ka anjeun, kita ngaibadahan ka aing ku sia Isa ku anjeun Isa, tapi ternyata ibadahna kasiapan sia mah makhluk aing.
pansia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mujizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngalentit tah eta leutik tah mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrak luar biasa Tamang geus pohara aja ngagembrah ngaranna. Neraka geus ngagembrah hurungan luar biasa. Di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa. Di jero ruhak teh ka deuleu aya oray tina seuneu lelempangan. Aya kala dibuat tina seuneu lelempangan, lain kala seperti di kurang kuari, kala naga dijieun tina seuneu. Geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua wae pemandangan anu luar biasa sieuna ya jak Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh, iya curug nanu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud, ka dieu gegeraan wahai ahli duha, ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat, anu sok jariah ka masjid, pondok pesantren majelis talim, hayu ka dieu anu sok ngaji, nu ngaji anu henteu nundutan teh ka dieu. Ya kan. Indah jasa lolo ka ditu mencrong pemandangan nu indah lolo ka kenca seudeu ngagebrak berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya lolo ka belah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surgana teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga Masya Allah di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japaeh komo Gus Dur mah nyasa kedeung jasa paeh keneh sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja bang teh mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na yayana naon ngalapor ke RT raja terkecil RT
masyarakat dagangan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris asa sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohoang ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los aing nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae aing nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los aya urang Arab cenah ieu mah atuh los aya urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamri urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal pae salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing ja aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh buku pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tah dibentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun ada buntutan bagus teh jore teu jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia unaonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teh harusu teh nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat ka hiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teh husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam kos kitu bae tambang geus pokona azana mah rombongan uhuluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat Ezel aing buntutan aing uhuluan nu sia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae kitu aing mah aya ceulina hiji cekeun teh kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan waya di dieu sanajan teu husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh ja husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun besi di pengkolan solihin di sorga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampikeun kiai nyampikeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teh daek mere ceuk
nanya kan Sugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ya aing keur ngarokok teu kadenge api lain bae tak engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk di ka nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah, percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan, la yanfa'u, eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman mangpaat napan urang makuari ka sorga can neuleuh boro neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat di jalun dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dada melanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana emja tamah ieu Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah
atuh kitu mah pohar jasa tanu mantap urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing tah iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus guari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah ja duit aya ieu jang dahar ta ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran engge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nunyin proposal etalah pang azamun nadzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa loba jasa tah boboko bakuloa godag boboko leutik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow atau mengusah saja tuh godag guys, mantek sih segede godag ngomong, kalau tahu lah itu. Masya Allah, Allah bahasa Inggris kan lalu warguari. Lillahi mulkus samawati wal ard. Cek Gusti Allah tetap ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi. Tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nunyian langit jeung eusina Gusti Allah nunyian bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nunyian Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nunyiana pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam, nyembah ka patung, nyembah ka batu, nyembah ka sinar dan lain sebagainya. Salah total. Nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina. Dibejakeun ku Gusti Allah. Lillahi mulkus samawati wal. Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna. Sembah aing cak Gusti Allah. Ulah kuat kayak salah nyembah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara. Di antara kekawasaan Allah itsabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadhib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan. Nah iyalah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti
geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge berenananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah berenananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah. Oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katutesina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud. Alhamdulillahirabbil alamin dididi ku lingkungan indung bapa urang sanajan indung bapa urang baheula teu bener anu bapana tukang main kopro anu bapana tukang judi tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ka bapa tah ulah salah sia pangeran mah mun ditanya deui bah ai pangeran Allah sih ngamunakeun main kopro ulah loba omong main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolong keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik ta ku lingkungan mun tak sing ade lingkungan eta urang dek masantrenkeun anak bae lingkungan sing ade masya Allah nu mantek urang dek yeun sakolahan maneangan nu rame tapi kunaon tuh dek yeun pondok pasantren maneangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang yeun pondok jeung jurig ka hijina ge udah ada tak dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi je ulah batak ge jelema carang nu yeun pondok pasantren dia cuma nyen pondok di itu embung lah punan rame teuing embungeun budak santri coba di situ embung rame teuing coba tuh di situ tuh wah ieu mah cenah ieu deukeut tangkal kayu budaya jauh ka dieu tah di dinya tah emang nya mah resepna jeung kuntilanak coba ge nyen sakolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid teh cenah lembu nu rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun endek nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieun murid teu sieun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna iya tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pasantren mah kos kitu teh eueuh bae nu neangan pi pondok pasantren salapeun nu rame malah aya tapi ada nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui ku mun nyen sakolahan rame di dieu cenah ieu mun di jeun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sabarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pasantren we ditilok ngitung sungsuhunan baru nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok masantren eueuh cuma cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosob nya nama ngaran pasantren wah pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge malah cenah anak bupati masantren teu ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapa lah bapa ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu deuk paeh da kirup jeung kiai ka ditu aya ge kos kitu kadang anak bupati masantren tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai dek calon bupati kiai dibawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek hayu kiai teh ditah ngomong hayu geus
beres bae jana geus jadi bupati Kiai nyungsep si ade Kiai sia mesti nyungsep aing ngabejaan bae ka sia nyungsep sia ka jadi buku lagi nu geus ge nyungsep cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep ih ulah saga da sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji urang teh deuk dipake kokosen koset terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu mah aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh bagus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai hiburan lebaran atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu alhamdulillah kabantu cenah masyaallah kunaon kabantuna tuh majikan kabeli baju bagus kula gitu kene Bu samarenda loba jasa cenah pentung tuh sama masyarakat ge kabere tuh jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh nuhunnya dukungnya bener hari tama didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat ge embungan lambu lah cenah jadi kos kitu kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh masyarakat kiai nu tolol ada Allah tolol kabehan mungkin cek masyarakat mu aing mau ngaji ka si eta kunaon sarua jeung aing nyatuanna sarua lah embung mungkin nurani teh bisa dibobodo nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang kiai nu bersih tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae ngomong deui sapeker woi budak karaji atuh pasti disumbang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungan dinonaktifkan Masya Allah mantak sing hade ieu maksudnya sing hade salah saeutik bejeng Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo sesrisik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syabdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek eta bos ulah ya urang kieu wow iraha menang untung nak cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun yo carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos kurang teh ngeunah namangan taina di hulu kita urang blon teh urang taina di hulunya mah di dieu kadeunhan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad
hei Muhammad gol bejakeun ku anjeun ya Muhammadun li ahli Makkah ka ahli Mekah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh ya dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat deuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima terus metaku santri mau oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aita na ieu geus bae tama patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta ara'aita na bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari ara'aita mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabur ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ro'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir ara'aita teh bi mana akhbiruni majaz teh kos kitu bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah ara'aitakum sok akhbiruni kitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang tah ieu ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bedakan coba ke ahli Mekah ketika datang gempa ketika datang angin beliun ketika datang banjir ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia coba ta ahli Mekah ngadoana mentana kasa coba bedakan coba begitu ditaliti teh ya ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah teu meta ka patung tung waduh keadaan darurat di tung nih banjir melanda coba kami tolong nih tung nih kenapa kamu diam saja atau pasti dia memang lu kan dapat ngebikin gua atau pasti diem tapi atuh coba tolong ya mana bisa nolong nyana kene nu ngajawab blon dah cak pikirannya ada atuh patung aja patung mah atuh ja kayu dipenta kuku bage atuh moal mentana maka ditu bae ka Gusti Allah tah kafir Mekah teh baheula karari itu blon ai nyembah ka batu ai nyembah ka patung tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah eta ku blon teh urang kafir Mekah eta ya teu beda jeung kafir ku hari leuwih blon malah mah tuh teh lu baheula teh ku sekarang itu tah au atatkumus atawa datang ka anjeunna kiamat encan ieu mah ieu andai kata terjadi ke kiamat sanajan encan bakal jasa geus nyahoeun kafir orang Amerika geus nyahoeun Yahudi bakal aya kiamat numatak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat malaka paling ge terjadi kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana sebab naon sebab aya ngadu gugus disebut galaksi
pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh kemudian terjadilah pemecahan planet disebut galaksi tidinya lah aya 2 muter satu ketika ngadu jadi 4 satu ketika ngadu deui jadi 9 satu ketika ngadu deui jadi 12 planet Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tah jadilah kuari planet bumi. Nah, planet bumi bisa ngegedean, bisa ngeletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika, iya aya anu berantem, gelut. Nah, maka pecahlah, tidinya bakal turun ke bumi, ragag, cegur. Nah, ya diperkirakan ragagna teh di Amerika. Ceknyana ya ceknyana ya maka kuari keur diopenan ku nyana ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana derajat teh geus dihitung nah ieu tahun 2000 tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu dah bakalna ieu turunna di Amerika kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopeuna bohongan aya citra cak cenah eta. Dikacitrakeun we geus. Eta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji. Lah Ki Hajina ge sok kacitra ieu. Ditu ku jadi keur diopeuna digulak-gilak. Planet teh keur digulak-gilak. Eta ngabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nyana eta. Supaya ulah terjadi ke Amerika perhitungannya ada yuk bakalna didinya nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu bisa bener menurut perhitungan bisa henteu kakawasaan Allah bisa henteu terjadi sanu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap ieu eta mah serahkeun bae geus ka Allah ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib eta mah ngaranna urusan gaib layaripul gaib ilal gaib nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib teh atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh di bulan puasa malalodar sabaraha jancan turun planetnya modar ya tuh geus bae nu penting mah urang mah andai kata terjadi paeh misalna nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah subhanahu batal hese teuing sih masyaallah janu teu gempa teu perang ge modar bae malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut paeh da teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga anu di luhur kasur mah can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir. Sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid ceknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku ingin aku rasanya seperti kamu ndek kumaha coba eta matak makin mantep kayak jana bang cokot senjatana kuari mah sia kuari berangkat perang terus jadi orang manak jangan perang ya nak ya serahkan saja ke Amerika Freeport serahkan itu yang ada di Garut serahkan semua hasil-hasil bumi yang ada di NTB udah biarin lah biar pada kenyang yang di atas biarin gitu yang penting nggak perang aja ruh perang geus eueuhan komo nu boga yayasan nu bangsa di pemerintahan ka perang teh meureun ka kulu ulah tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu jadi beres kan aya aduh yang perang nu kos kitu aduh ini udah gansip nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang masalah diulah-ulah perang nu penting aman negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu ba
datang ke kuari Irak sengkilang geus rarang sadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ke Amerika cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah keheulaan ceknya malah berita ka urang mah pan tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar eueuh komusa di Irak mah malah diulah-ulah jangan kenapa nggak ada mainan mainan ceknya diome pak tentara teh eta teh kayak Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang kuari teu rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika ye tah neuleuh peta politik wakos kitu mobil Mercy geus dijual mobil Volvo geus dijual mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok bere aing mun teu dibere dileg-leg sia ku aing ayo bere aing ngutang deui sia ha ka IMF teu ngutang awas ya ha urang nu dikakecek kos gitulah Amerika mah aset teu boga hayang nyaplok perang terus ngahadang Amerika di itu perang yang ke Irak nya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat pajar deuk perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kunaon lieu tinggal salakah deui Amerika ujianna kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang, kena asup ujiannya sekali ngabom deh rarang sadan Amerika bisa parindah ka urang bule urang bisa kawin jeung bule capek jadi teken politik batu kos nu menang padahal ele mentak Iran nang tangan terus ayo kuari perang ayo dek di mana perangna asa ulah di negara aing becek Iran dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen teu daekeun kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakieu aing geus loba dana mantap urang bae nu dikagejeg mah teu karasa padu urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu tah irah ngahutangna tuh sia mah teu nyaho per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang irah ngahutangna tangkorak sia bareudana nyawana mantak lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu jitu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangeun di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula peujir ieu horeng ieu kokonco Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh paeh-paeh ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset paeh tinggal bupati ampun rame orang menceritakan negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ieu negara urang lah anu pake kokose pinter kabalinger lain eueuh nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh kamangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek dia teh sama sia subira rakyat beres ngan teu kebal umurna beres teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sanunya aho di kula ge aya terus ngangon keboba da eta bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ke kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah tayeureuk mentana ka saha apakah salian Allah
bal iya balik ka Allah nya mentana lagaihu teu kasalian Allah tadauna yadauna syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngersakeun atuh Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetep nyana ka Allah nu mentak masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah saat jasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jero dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh. Nah ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh dui fungsi, trifungsi, multifungsi. Geus teu kudu make tihang-tihang. Ketika dek Jumatan, tendenan mimbar salat Jumat, beres Jumatan, piceunan eta jadi bae badminton di jero. Jadi gor teh masih eta kene ketika dek aya hajatan di dinya di masjid dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya geus multifungsi di dinya teh beusi dek transaksi beusi hayang perek di dinya deui ieu kuari dibangun model kos kitu masyaallah masjid mah lain sambarangan ngomong ge ngomong dunia kan teu meunang di masjid tapi kuari masyaallah teh gara-gara PKS tah geus salah kaprah eta masjid teh multifungsi gas didinya Jumat didinya salat didinya badminton tenis meja didinya nyaritakeun segala rupa urusan politik didinya urusan ekonomi didinya wah hajatan didinya nanggap band didinya sarua iya bata ge nanaon ade jelema kokos kieu iraha itikafna oh bari nonton band ge itikaf teh naon tangkorak sia mah cabok bisa ku aing sia iya masjid teh geus dileungit teh dak alhamdulillah ka urang mah tapi Yogyakarta bagus berhasil sabaraha teh nu dibangun seperti eta Jakarta kitu keneh ya di berbagai daerah Banjar tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu sing serikeun ku kiai-kiai ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar geus bari mah tinggal jenggotnya saja naonan geus PKS sing ade geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah mana tah Al Ittihad luhurna masjid handapna kos kitu sarua ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur sarua bae hampir nih paham PKS bukos kararitu teh kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu aya hayang ka neraka mah gua ngan ngabejaan doang gua mah ngabejaan doang acara moal nurut atuh sabodoh kula mah ngan ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bacara pepetek inget ka abah kalau inget ka dongeng abah bisaan ka abah pepetek teh kiaina teh kiai sing hade beusi aya nu kieu cak nya teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang bisaan da abah dongeng insyaallah nu mentek ieu kuari kiai pepetek kajaring kabeh pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai Oke malah mun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamauna pepetek. Mun teu dicabok sia ku kiai. Ieu keur caritakeun dongeng abah kula eta inget bae jeung kula dongeng-dongeng abah teh tak inget bae menyentuh hati pisan jasa. Masyaallah.
tukang nasehatan pepetek panggilan kajaring nyana atuh disenserikeun ku lauk nu sejen pancena amun aya jaring titah lumpat pan nyana kadinya nya seri talauk ge seri serikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring tah eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh amun kiai di urang MZ lah eta teh beunang ka jaring mantak ambala ya di koronjok pepetek nu di asin aduh Gusti Allah bagus jadi kiai pepetek tungtung nebejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi taduna jahannam gidinganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad fi andal asnabatan fa'ukum faduha lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung jangan teh nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balikah mentana teu ka sasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tad'una ilai Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngalengitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan watan sauna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Makkah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun nu takadina mah kunyana dimumule ja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana masyaallah kitulah kafir-kafir walaqad arsalna ila umamin min qablika fa aghadnahum bil ba'sa'i wad-dharra wallahu alam bimuradi Muhammad yeuh maneh kudu tentrem anjeun kudu tenang anjeun kudu sakinah ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim memeh deui berbagai ka nabi-nabi aya Nabi Sulaiman Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna Nabi Lut eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah lain anjeun bae Muhammad walaqad arsalna yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul ta eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum dibohongkeun ku umat-umat nu baraheula ge kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa henteu dibohongkeun heula kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman henteu dibohongkeun heula sarua kaulah nuturkeun ngutus Kangjeng Nabi Lut apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Lut dibohongkeun heula sarua bae kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi henteu dibarongkeun heula dicemooh dikucilkeun diusir dicaci dibaki unggal rasul kitu Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena jahe orengan tun mantak urang ge dakwah ka lembur aju nu ngadarangekeun balik ulah nyeri hate ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi lah emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu bisa kos kitu sih lain didarangekeun endahan ditaringgalkeun orenganan rohna teu nyambung roh panu endek ditarima teh roh nu narimana ucapan kiai teh nu narima urang na roh lamun cau sungut cau mun cau sungut tah pas kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana tapi ketika endek jaritakeun agama mah roh nu narimana roh urang mah murni roh urang teh murni sih hade mungkin sarua nya da ge narima sanajan tukang main ye nyana tukang main nyana ge sadar ulah nuturkeun kieu eta teh bener cek nyana bener da tukang main ge mungkin nuturkeun kieu ulah
anakna ulah kadinya itu baik kayak bener emang abah bener ulah nyari tak abah bener abah gen itu bener atuh nyaho kado bener mah ngan abah nacan bener jadi nyaho abah kayak kado bener mah ulah kasih eta teu bener tah lagi gol karta mah nyahoeun tan nu mabok nu main nu judi nyahoeun ulah kadinya bener kiaina padahal nya lagi bangsana namun diteliti bapak ke udah kadinya teu bener emang abah nyaho teu bener nak sarua jeung aing pan sarua jeung aing antri di bupati aing kesangan nya kesangan oh jadi nyahoeun berarti tenang Muhammad cek Gusti Allah kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri kesulitan kesusahan kasangsaraan lantaran teu nyerembah ka aing dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul teu diturunkan hujan ku aing kena teu bisaeun melak pare teu bisaeun melak nanaon teu jaradi ku aing lamun geus teu diturunkan hujan moal aya kokocoran hujan cai ti mana-mana hese sia dahar geus hese tah pepelakan teh nah ku aing ditambah deui cuaca panas cai eueuh jang mandi aja rasakeun coba